Bismillahirrahmanirrahim. Kieu lah. Wapi dalika naon? Khitamuhu ari lakna itu rohik. Miskun eta seungit minyak misik. Minyak kasturi, minyak misik teh. Ai akhiru surbihi tegesna ari tungtung nginumna itu rohik. Yapuhu eta semerbak minhu tina akhiru surbihi. Naon raihatul miski seungit minyak misik. Wapi dalika sareng eta tetep dina itu rohikun. Palyatanapas maka kudu mikaresep saha almutanapisuna anu mikaresep kabeh. Palyar gobu tegesna kudu mikaresep. Itu mutanapisun bil mubadaroti ku gagancangan segera ilato atillahi kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Ieu teh Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Mutaffifin ayat sabaraha? Ayat 20 genep. Allah teh nyipatan arak di surga. Anu mana arak di surga teh dina surat Al-Mutaffifin ku Allah Subhanahu wa taala dibahas dina ayat 25. Kumaha cek dina ayat 25? Yus Kadia. Pacu ya, pacu. Moal. Yuskauna dibere inum itu jalma-jalma hade ahli surga mirohikin tina arak anu murni anu bersih tina kokotor mahtumin anu ditutupan sila eta ayat 25. Jadi ahli surga saur Allah bakal dibere inum ku cai arak. Ngeun cai arak di surga mah bersih tina naon? Bersih tina kokotor. Henteu matak mabok arak di surga. Nah, dina ayat 20 genep Allah Subhanahu wa taala nyipatan arak di surga kumaha? Nya eta khitamuhu miskun. Teges nama khitamuhu miskun teh akhir tina nginum eta arak di surga seungit minyak misik. Nya seungit minyak misik atawa seungit minyak kasturi. Pokona mah duka kumaha enak pelah eta arak di mana teh? Di surga teh. Jadi di eut saatos beres ngaeut teh naon? Seungit minyak misik atawa minyak kasturi cenah. Jeung deui beda jeung di dunia. Ari di dunia mah walaupun makanan itu enak-enak tetap bakal bosen lamun hayo wae di dahar ngadahar eta mah. Betul. Beda jeung naon minum-minuman di mana? Di surga di dunia. Sok sanajan minuman di mana? Di dunia teh minuman yang segar-segar yang enak-enak tetep we lamun hayeuh wae nginum eta mah bos. Nah, di surga mah cenah moal naon? Moal aya istilah bosen. Ninikmatan we enak-enakan terus di mana mah? Di surga mah. Bari moal kabayang ayeuna kumaha enakna, kumaha ngeunahna, kumaha segerna moal. Kumaha seungit minyak misikna moal kabayang ayeuna. Sok sanajan di dunia ayeuna aya minyak misik teh oke. Aya di toko kitab seueur. Minyak misik seueur. Eta teh. Minyak misik teh aya.
Nah saur Allah wa fi dzalika saterasna nya palyatana pasil mutanapisun. Nah kulantaran di surga teh aya naon, aya arak nu halal anu teu matak ngamabokeun, anu seungit minyak misik sabada ginumna, maka palyatana pasil mutanapisun, kudu resep taat ka Gusti Allah, kudu segera urang teh kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah, ulah diengke lamun aya perintah Allah teh ulah diengke alusna mah lain alusna kuduna. Apabila kita melihat pada sesuatu pekerjaan, perbuatan, ucapan ada unsur taat kepada Allah, maka segera laksanakan pekerjaan tersebut, ulah diengke-engke. Paham? Nah insya Allah jalma nu kitu bakal asup surga, kayak di surga na bakal ngeuneunahan dipasihan nikmat nginum arak ogen, arak anu henteu matak ngamabokeun seperti arak di mana? Di dunia.